kocap kawur siting kawi kocap pawontening praja Pringgandani. Para tamu ti negara Astina, ti negara Dwarawati, ti negara Amarta, ti negara Mandura. Sami pada ngalayat hak merangkai hak anu nemelaki. Manuki par kanari kasintu nyayang dirama singangkan nyangko pamili tanget tos muyu yang sasama solasir di sisi kuta kanyere di damel tunggu belas asih kedanyata selesai kecatur belakang sisi haut warapang keren taman ulalang kung kaing sawur pilika kenaan zaman aduh ulalang kung kaing sawur pilita ngenaan zaman pilih teman ngenaan zaman manuk sapu entep dina luhur paker entep dina luhur paker hirup anu jadi paur laku lampah nu tabeuna hirup anu jadi paur laku lampah nu tabeuna. Sapenuhing pagelaran sadaya sami prapta sapenuhing pagelaran sadaya sami prapta ya sami prapta mangga ieu nyarioskeun anu sami ngalayat sadayana lajeng wae Residrona maksadna bade ti payun neuk tali ari-ari jabang bayi Residrona teu tiasa neuk lajeng wae mungkur majeng balad ieu arimi ieu sikap Baladewa oge teu tiasa neuk tali ari-ari Raja Astina bade neuk
hari mi akang lain tengah teu bisa turap ieu pakarang akang lajeng wae tamu sadayana mulih mungkantun Prabu Dwarawati sareng Prabu Yudhistira telami sumping putra panengah Pandawa datang ring kongkonan wawanginan lawan lagi ya gening laga lajeng Arjuna ngabakti katingal Kresna nyanak warongka nyata pusaka ampuh lajeng wae Arjuna nguningakeun Raka Prabu sewu muga teh jadi benulak samuga ulah duka rai teh hasil Raka Prabu hasil teh hasil kumaha ieu mung tiasa kabantun ku rai sarangkana Raka Prabu kadanguku Warakudara lajeng Arjuna dijamak barang bade dibanting lajeng Kresna hamur mangke lajeng Arjuna ditewaku Kresna mangke ya naon ieu teh bet sampean marosoh luput bungan gawe si janaka mawa sarangkana sanajan sarangkana lamun ieu pusaka ampuh ieu pusaka agung bisa dipake neuteuk tali ari-ari jabang bayi mangsa bodoh Kresna ieu ku kakang bakal dipake neuteuk tali ari-ari lajeng kok Kresna diungkulkeun kana tali ari-arina saharita pegat ieu tali ari-ari jabang bayi namun sarangka pusaka kontak lebet kana udah ieu jabang bayi namun sadayana parantos sami bingah manah rehna ieu jabang bayi parantos tiasa diteuk-teuk tali ari-arina nyata ku pusaka kontak atuh Haryawar Kodara banget bingah nganuhunkeun kana hasilna kenging pusaka ieu ingkang Rai Arjuna teu antawis lami sapraptanipun pancirna ada mangke incu eyang sadayana sami ngabakti ka Panjinrada lajeng Panjinrada nguningakeun maksudna anu mawi ngadongkapan ka Pringgandani kautus ku Hyang Girinata di piwarang namut murang kali jabang bayi anu neme diteuk-teuk tali ari-arina margi kanggo nandingan Prabu Naga Pracona anu nuju ngamuk di swarga kusadayana kaidina murang kali disangakeun terus dicanak ka sawarga ku Panjinrada nangisa parati pancar jiwa
kocap di sawarga di alun-alun sawarga dirembat kapanasan Prabu Naga Pracona anu nuju ngantos musuh margi parantos nangtang ka para dewa teu antawis lami Pancin Rada nyanak murang kali kanggo tandingna Prabu Naga Pracona. Naga Pracona banget kaget barang ningali murang kali anu neme lahir disangakeun bali diadukeun sinareng Prabu Naga Pracona. Wah kaja ieu teh dewa teh lieur budak sagede leutik ngadon di bawah ka medan perang. Oh ada tong loba carita Naga Pracona sanajan orok eta pitaningeun maneh. Dukuti bungkus kusah pangaran saya Lajeng ieu Prabu Naga Pracona banget kaget gerem-gerengan di kalir macan bayangan. Wala kajara ieu teh naon dewa teh ujug-ujug sok budak segede leutik ieu nangis beak kitu kolotna tong loba calita buta ilih budak leutik bisa ngomong. Wala kedala ieu budak leutik teh rada teuing gasep make dibawa ka medan perang sagala rupa tong loba calita sia buta ulah kitu ulah gelut ulah kitu kasep ulah tega ulah gelut sia buta ulah ieu Naga Pracona lajeng wae tina asih jadi nafsu lami-lami ieu murang kali dicetok mastakana jabang bayi mati saharita. Mungkantun badana lajeng badana dialungkeun katinga ku Pancin Rada lajeng babatangna Raden jabang bayi dicanak disakakeun ka hieung jagat nata. Kocap jagat nata dijongring salaka kasompingan ku Pancin Rada nyanak layon murang kali jabang bae lajeng barang perlu diuningakeun ku Pancin Rada ieu murang kali piwarang dicanak layonna digodog di kawah Candra di muka para dewa kedah sami nyampuran ku sagala rupi-rupi lajeng dicanak ku Pancin Rada mensarat disalakan para mari dina nusa mugi Gusti kersa magar kana sari manusa
Punarwawan ginulungan watek Ratu Prabu Danar-danar ya danar-danar ieu murang kalih layonna dicanaka kawah Sandra dibuka lajeng wae digodhog para dewa Tamarawulu dewa Tamara Sanga sami nyampuran anu ku kawat anu ku gagala anu ku besi anu ku tamaga lajeng ieu murang kali barang parlos ini godogan lami-lami ngajeng ieu murang kali jadi dewasa barang parantos ngajeng tina godogan ieu parantos dewasa murang kali lajeng wae kunarada dicanak ka Hyang Girinata lajeng ku Hyang Girinata ditawa supados enggal dewasa dipaparin banyu kanta banyu kanti banyu arwah banyu arweh dipaparin jenengan Raden Gatotkaca para dewa anu maparin jenengan Jabang Tutuka anu maparin jenengan Raden Purbaya sareng nusanesna barang parantos dipaparin jenengan para ditawa lajeng diabenkeun deui silangan Prabu Naga Pracona ieu lami-lami peperanganana Raden Gatotkaca pupuh sareng Prabu Naga Pracona lami-lami Naga Pracona kadese lajeng Naga Pracona dijamak perlaya sapisan Raden Gatotkaca aya dina kaungulan margi parantos kenging ngagodhog di kawah Sandra dibuka kalawan kenging anugrah ti Hyang Girinata di sangakeun ku Pancin Rada meulih ka pringgandan